Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qurbana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta homsatun aya 5. Syahadatun kahiji maca syahadat an tegasna saenyana kalakuan la ilaha teu aya pangeran hak diibadahan illallahu angin sapa Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan sanesana kanjeng Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Wa iqamus shalah sareng kadua migawe salat, wa itu zakat sareng katu mayar zakat, wa saum Ramadana sareng kaopat puasa dina Ramadan, wa hijul baiti sareng nomor ka 5 lamun haji man istatoan isbat ka jalma kawasa ilaika haji sabilan di jalanan. Wal wala min muradih dina pasal bayanakeun tentang asasul Islam, pondasi Islam nyaeta rukun Islam. Rukun Islam sadayana teh aya 5. Maka teu biunang nambahan salian ti 5. Tak heureui dina si cepot mah aya genap cenah. Balik ti Mekah make kapal segala macam. Heureui eta mah heureui. Da rukun Islam mung salima-limana teu meunang nabihan deui. Ari ngaran Islam cara lugot mah nyaeta pasrah, sumrah diri kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam urang pasrah ka sagala kumaha Allah. Teh ngaran hatosna Islam. Pasana mah kana maksa hukum syara, doktrin ti Allah, parentah Allah pasrah digawe segala macam urang. Itu buktina Islam. Awal kahijina syahadatun nyaeta maca syahadat, tegasna ngayakinkeun sanyana kalakuan teu aya di pangeran hak diibadahan. Maujud sabana ilallah ang Gusti Allah. Allah teh mutasipun bikul kamalin nu ngagaduan saban-saban sifat kasampurnaan. La nihayat Allah teu aya tungtungna Allah mah. Wala yalamu illa huwa teu aya uninga deui ka Allah kecuali Gusti Allahna. Wa munazzahun an kulli nafsin suci bersih tina saban-saban kekurangan. Allah teh kurangna, maha sempurna Allah. Mun faidun bil milki anu nyalira ngawasa kekuasaan alam dunia. Nu ngurusna nyalira bayangkeun lamun ngurus dunia leuwih ti hiji. Mun Allahna aya 3 misalkan teh mah. Cek Allah hiji wang hujan. Cek Allah hiji deui ulah saeutik butuh karya kepopoean. Bakari weuh Allah jeung Allah paseang kena. Lalu Allah teh hiji. Mata yakinkeun Allah teh mung hiji dina padamelanna dina data dia sifatna atau cekap penting. Bakal salamat urang lamun ngajauhan pertanyaan 4 rupa. Hiji di mana Allah, 2 ka mana Allah, 3 keunah Allah, 4 kumaha Allah. Tong nanya gitu. Ulah salamat hirup lamun teu timbul petah hate pake urang. Allah keunah nyaina ulah pake gitu. Allah keunah kumaha, Allah kumaha bentukna Allah teh. Di mana Allah teh tong kunaon kitu urang yakin nah hate we bahwa Allah teh aya kitu nya. Allah teh Maha Kuasa gitu. Wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf eta teh utusan Allah. Tadi dia ulama beda pendapat. Nah Rasulullah Muhammad teh diutus teh ka manusia hungkul atau kasa kabeh jeung malaikat na oge deui. Cek ulama sanes mah ka malaikat mah henteu, cek ulama seueurna ternyata ka malaikat oge Rasul diutus, ka hewan, ka tatangkalan. Maka Rasul malahimi anu diutus ila ka fatul hoki ka sakabeh mah makhluk. Saja nomor kaduana wa iqamus shalah rukun Islam teh ngadegeun
salat. Wahia abdul ibadatil badaniyah, ari salat teh nyaeta pang abdul ibadah bangsa badan adohiroti anu dohir. Ibadah teh aya nu dohir, aya nu batin. Tah ibadah dohir mah pang abdul teh salatnya urutanana ya. Kahiji salat, kadua puasa, katilu haji, kaopat zakat. Eta urutan abdulna ibadah badan bangsa dohir. Salat, terus puasa, terus haji, terus zakat. Zakatnya urutan ke abdulna gitu. Salat apa utamana? Kalau istilah saur hadisna ge as-sholatu imadud. Salat tihang agama leuyeung bangunan ieu teu make tihang. Rubuh. Jadi baru sanes mah tembokna, janelana, kentengna, salam kenteng hiji atau kabeh kenteng turunkeun bangunan rubuh moal. Moal tamu haji mah ibaratkeun kentengna, panyampunna. Lamun bangunan kenteng disalakan rubuh moal. Urang can mampu mau haji ayeuna da teu rubuh agama urang. Tapi lamun teu salat awas hati-hati. Ibadah urang salat urang padu wae maka agama urang pasti hancur, pasti rubuh. Naudzubillah min dzalik. Ulah gabah. Tadi ibadah teh aya anu dohir, aya anu batin nya. Aya salat mah pang abdul ibadah dohir. Salatna abdul, farduna pang abdulna, sunatna abdul sunat teh gitu. Lamun sunat puasa jeung sunat salat, alus mah nya sunat salat. Anu hiji salat mah gitu. Ibadah bangsa batin, ibadah bangsa batin seperti iman, ibadah batin sama jahatnya. Ma'rifat, iman teh yakinkeun percaya ka Gusti Allah. Ma'rifat teh geus aya dina hate teh uninga sagala macamna ka Allah, ma'rifat teh lah. Geus ma'rifat ka Allah mah kadang anu can kanyahoan geus hafal. Kepeuting rek kimpi naon geus nyaho teh ayeuna. Ma'rifat. Terus tapakur naon? Tina pikir, teu mikir-mikir ka kawasan Gusti Allah. Seperti contohna urang amang ka pantai, ek naon? Batur mah healing, ieu mah tapakur. Cicing si pantai ini ngalikeun ka laut. Ningali ombak ampul-ampulan Gusti itu ciptaan Allah. Tah tapakur salah sawesna. Make ieu lah, make naon? Make handphone. Ketet telepon. Urang bisa ngomong jeung urang Jakarta. Teu make kabel, teu make naon. Kan aya jelema saliwat mah kecanggihan teknologi, pinterna jelema nyeun mesin geus kieu. Tapi lamun tapakur mah ieu teh ceuci ka kawasan Gusti Allah. Heuh pesawat model kieu, heuh video call jeung urang Arab bisa papangi bisa patempo beungeut gitu. Jeung urang Jepang bisa patempo beungeut, jeung urang Jakarta patempo beungeut. Tapakur ieu teh ka kawasan Gusti Allah gitu. Nya. Lamun bisa biasa mah kecanggihan teknologi gitu we. Eta tapakur namina. Tapakur gitu teh. Eta ibadah lamun udah hate kita tapakur gitu, hati ibadah urang teh gitu teh. Ya. Urang tumpak ieu, tumpak kapal, tumpak perahu, wonten tilelep, aya batu sagede peureup tilelep, aya kapal sagede ablaho teu. Tilelep bisa teh mah. Secara walaupun secara teknologi bisa terangkeun, kieu-kieu-kieu-na, tapi tetap ini adalah kekawasan Gusti Allah, itu sembarangan. Ya. Tapakur udah gitu-gitu. Tumpak motor, tumpak mobil, tapakuran. Tumpak mobil kan telabuh, udah bana opat, motornya 2, waktu telabuh bisa kata begitu. Wah kuliah ini makanya aku bisa. Tetap itulah kekawasan Gusti ya Allah. Salah aja tawakal teh pasrah sumerah diri ka Gusti Allah. Abdi pasrah sumerah kumaha Allah. Ya. Tawakal teh nyanggakeun sagala urusan ka Gusti Allah. Ai geus mah ikhtiar, geus mah usaha, hasilna mah teu wajib, hasilna mah kumaha Gusti Allah. Salaki ini usaha, jig tidak ikhtiar, teangan fadl Allah. Balik ikhtiar, teu hasil tong dicarekan, ai geus mah ikhtiar. Nya. Dan tetap geus asa tawakal, pasrah diri ka Allah. Ya hasil kalau sakit-kieu ulah dicarekan. Mantok ini jika itu mana untuk menang mah udah gitu ya
Ila nyabar sang ila di rumah keur nyabar deui ya. Mantap. Saya kan gitu. Ya. Tawakal lah. Kamari teh bejakeun lamun penting pantau dikunci, jendela dikuncian, kesarenya itu bentuk tawakal. Ulah wah keur wae dah pasrah diri ka Allah. Kumaha Allah wae, lain tawakal gitu mah. Motor di jalan jekot-jekotnya digantelkeun, urang ka kebon ka sawah ngarit. Itu motor mana? Naon tuh kuncina? Kudu kumaha Allah lah pasrah diri ka Allah. Lain tawakal kitu mah ceuleupeng kitu mah nya. Wasobru sareng nomor salajengna ibadah badan teh nyaeta sabar. Terus tersering lah diterangkeun sabar mah nya. Sering terangkeun. Innallaha ma'as-sabirin. Sanjana Allah teh babarangan jalma anu sabar. Tara mun status mane keur urang teh keur naon? Keur loba cobaan nya. Hog yang muat artinya status innallaha ma'as-sabirin. Ini kula teh nulisna teu Arab bae kieu teu bisa mah era. Ya. Innallaha mati panjang. Aya dijikeun nyusun. Ya Allah, nah itu dia bisa mah kula teh we. Atau ku sora. Innallaha ma'as-sabirin gitulah. Ya. Era tulisan bagian kitu teh. Waroja sareng salajengna deui ibadah badan bangsa kual hate teh nyaeta roja. Roja teh naon? Tah teu? Roja teh apalna rek lebaran we ya. Hiji saroja, dua roja gitu. Lain roja teh ngarep-ngarep karena rahmat Allah. Kade urang ulah putus ya rahmat Allah. Sanajan urang loba dosa, sanajan urang teu bisa ibadah, tetep rahmat Allah mah ulah putus. Nya. Ulah sampai urang putus rahmat Allah, dorong gede teh. Putus rahmat Allah teh. Ulah pikir kieu, da aing mah ibadah teu bisa, nyaho teh dihampura ku Allah ge tah, geus putus harapan teh. Putus asa teh rahmat Allah. Ulah gagabah bae kitu. Sanajan dosa kumaha gedena ge ya Allah, abdi teh dosa abdi kacidaseurna, dosa abdi geus teu kaitung, tapi abdi yakin pangampura Gusti leuwih ngalaut tibatan kitu. Kitu dosa. Nya eta roja ngaranna. Tetep harapan ka Gusti Allah. Warido sareng ridho. Ridho teh naon? Narima kana pembagian di Gusti Allah. Narima nasib aya nasib teh bagian. Nasib teh bagian. Narima kan nasib ti Allah, bagian ti Allah. Beureung mata kitu urang teh kudu ibadah kayaan urang. Tuh jalma beunghar mah ibadah teh ku beungharna. Kalau wakil hartana, urang mah jalma sangsara ibadah teh ku harta ku sabarna urang mah gitu. Kalau jadi pejabat ibadah ku jabatanana. Tukang buburuh ibadah ku tukang buburuhna. Nah bisa teh urang jisikeun harta teh sedekahna. Lamun urang sibuk di pejabat, bisa teh urang sikeun waktu pikeun ibadah ka Allah. Gitu. Ya, dasarnya lagi ditugaskan ke alam tapi kan ibadah. Kumaha karidoanana ulah ayeuna pada salat urang sarua 4 rakaat nya rohorna asar 4 rakaat maghrib 3 nah situ mah beunghar urang mah henteu tak kawas teu ridho teh kana pamasih ti Allah nya sing ridho naon anu bagian urang nya komo saur ka saur Mbah Maimun Zubair ulama sarang Tuban almarhum anu dimakamkeun di Mekah hanya dioskeun kieu lamun umur urang geus 40 tahun can aya ciri-ciri beunghar fokus we ibadah da moal beunghar cenah kitu fokus ibadah bener-bener nya tapi lamun geus 40 tahun aya ciri-ciri beunghar siap-siap ibadah ka beungharan urang nah gitu aya ulah sampai sama geus 40 50 tahun itu geus pertengahan setengah baya cepet bahasana satu kaki geus nincak ka alam barzah satu kaki itu dia kene gitu angkat udah kudu fokus dengan ibadah kan selalu umur lewat 40 50 salajengna deui naon walido bil qadi wal qadarnya wa mahabbatullah sareng cinta ka Allah tos siang teh pamitinya kayak diwajibkeun ini lah ya mudah-mudahan manfaatna wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.